Atuh, hayu urang diskusikan. Hayu, naon tema diskusi orang dinten iya? Diskusi urang kumaha carana urang tiasa ngalestarikeun budaya Sunda kiwari. Meureun kusok ngagunakeun basa Sunda dina kahjarupan sapopoe. Abdi henteu satuju, sebab henteu sadayana tiasa sareng terang kana basa Sunda. Lamun teu bisa kudu diajar jeung bisa pikeun ngalestarikeun budaya Sunda. Upami cigana orang kedah ngelestarikeunana ku hal-hal anu langkung narik sareng pikagumbiraan. Leres margi ngalestarikeun kebudayaan kedah janten kegiatan anu pikeureuseupkeun sareng pikagembiraeun. Naon sababaraha hal metos serta seru, contona Kawas kaulinan tradisional Sunda, contohna gobak sodor jeung congklak. urang oge bisa ngawanohkeun budaya Sunda ngaliwatan media sosial. Enya bisa ku cara nyieun konten kreatif ngeunan kabudayaan Sunda terus diupload dina TikTok atawa YouTube. Wah, menarik ide. Ku kituna generasi ngora pasti leuwih resep kana budaya Sunda. Naha kudu dilestarikeun. Sabab kabudayaan Sunda mangrupa salah sahiji warisan negara Indonesia. Leres Aurel muhun babaturan urang geus rengse diskusi ieu.